cerita tentang nyundatan di urang boga sejarah. Di urang teh aya Sunan Prabu Kian Santang anu terletak ayeuna di Godog Gunung Suci Garut. Nu kabeneran simkuring badahaul kamari teh ieu rek ziarah ka Godog. Haji Agus Salim bisik-bisik, kemudian Haji Rusli Kabumi nyuhunkeun ngariung malam Jumat anu bertepatan simkuring rek ka Garut ziarah. Ya alhamdulillah nuta tadi nama berangkat teh tadi teh isuk-isuk pending, jadi ayeuna berangkat tadi gitu dong jam 2 atau setengah 3, terus acara ngariung kayak dilanjut isuk ke Garut cek ziarah. Di urang aya Prabu Kian Santang, putra daripada Prabu Siliwangi, putra daripada Prabu Kitu Satwu Kencana, putra daripada Pajajaran. Jadi ti kerajaan Pajajaran. Dek nanya kamu Haji Pendi, ai kerajaan Pajajaran letaknya di daerah mana? Bandung. Tuh kan? Tambah pasar Pajajaran. Ya Allah. Numantak ulah disangkanya na diajak ku Haji Agus, Haji Sarua pinter atuh teu. Diajak mah diajak bae. Jeung lain teu dibere nyaho. Isuk-isuk dibere nyaho lohor geus eueuh. Maghrib dibere nyaho atuh jam 12 geus eueuh. Eta ilmu bisa kitu ilmu. Lah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Singkat nabaya mah tahun 1315 Masehi diangkat Prabu Kian Santang jadi panglima perang. Kulantaran nyana diangkat jadi panglima, nyana neangan musuh. Di Bogor sahanu jago, di Jawa Barat sahanu jago, di luar Jawa Barat sahanu jago. Bebejalah kabapana Prabu Siliwangi, abah kula diangkat jadi jelema sebagai panglima perang. Asana datang ke saat ieu can nyaho ka getih kula, hayang nyaho ka getih kula tunjukkeun bejakeun saha nu panggagahna khususnya di Jawa Barat, umum nama di Indonesia atau di dunia. Eta bapana teu bisa ngajawab, cek bapana eueuh deui nu panggagahna mah nu mantak anjeun diangkat jadi panglima teh saat ieu mah anjeun nu panggagahna. Eueuh deui. Perang jeung saha bage moal anu mahi ka anjeun mah. Keur ngobrol kitu jolay aki-aki. Cek aki-aki teh ulah kitu sebab dunia lain Indonesia doang. Kerajaan lain di Indonesia hungkul. Besi hayang nyaho nu gagasat ieu panggagahna sadunya eta ayana di Mekah. Ngaranna saaki? Ngaranna Sayyidina Ali. Barang geus gabejaan kitu les eueuh aki-aki. Nyana terus bae neangan jalan ke Mekah yang gapanggih jeung Sayyidina Ali. Padahal Sayyidina Ali teh kapan geus maot jauh. Iyalah kehebatan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Di alam barzah nyana mah bisa muncul, nyana neangan jalan kumaha
carana hayang ka Mekah dipapatkeun ilmuna eta mah sarua ilmu eta mah sebabnya nancan Islam jeung ilmu du dicekel ku Haji Pendi. Nah eta babacaan ge boro-boro urang jin ge teu ngartieun. Eta hebat Haji Pendi nu mantek nyana kukula dianggap bisa bahasa eta bahasa jin nyana ge termasuk min jumlatihi. Akhirnya dibaca babacaan eta langsung sehiber datanglah ka Jidah. Begitu datang ke Jidah luak-liuk tanyaeun eueuh. Begitu tanyaeun eueuh ka saha ieu sinanya katinggali di kajauhan aya aki-aki diudag ku nyana barang diudag beneran kapanggih jeung aki-aki tadi ditanya mirip-mirip jeung anu harita aya di kerajaan aki-aki teh asa siga kieu lah lamun ku urang di deuleu meureun siga si eta bae aki-aki teh ngana itu mah gagah ieu mah wallahu alam. Tah barang nanya aki hari ieu nagara naon Jidah Jidah ke Mekah deket Oke, cak aki emang aya naon kula hayang kapanggih jeung ngaran Sidina Ali Bejana pangjagona bener cek ya da. Bisa mun hayang kapanggih lain bisa deui hayu dianter. Nah, lamun aki daek dianter kula bunga luar biasa. Ya anter. Hayu dianter lempang sekitar 50 meter cek si aki. Aduh, hampura jang. Tungked aki tadi tuh diurut ngobrol orang tinggalin coba pang mawakeun ka dieu pang mawakeun cepet lompat langsung aya tongkedna di dinya dicabut teas sakali teas dua kali teas tilu kali teas keneh bae sia tongked aya bae ngahesekeun ka aing dipapatkeun ku nyana bahasa cuas-cuasna nu tadi teh begitu dipapatkeun diangkat Masya Allah lain kaluhur beki kahandap sekali deui angkat make papat anu luar biasa beki kahandap katilu kali dinyakeun kaluar getih sabulu-bulu didinya nyana ngahulang si aki datang deui jang aya tungkedna aya atuh lain diangkat beuki horeng ieu mah tungked meureun jadi ka jero teu bisa kaangkat ya baki teu bisa kaangkat coba ku aki bismillahirrahmanirrahim diangkat jababari Masya Allah cekian santang babacaanna kok aneh cek aki-aki ente boga kesulitan naon bae bacaan bismillahirrahmanirrahim lawang hese dibukana sok bacaan bismillahirrahmanirrahim mantap Haji Pendi pernah harita lawang na dikunci maca bismillah ngencengan horegan bismillah ge lain sa bismillah nah lamun bismillah make sungut doang mah atuh pamalingan ge bisaeun DPR ge bisaeun maca bismillah atuh pan wallahu alam ka ditu mah ya pemerintah gak idik ceramah maca bismillah heula ngan nyaho ingetna ka Allah eta bismillah nyaho ingetna ke mana coba pemerintah sia mah jahe dasar pikiranna ka jahe mah waduh dasar pamajikan keur maot geus maot ingetna kadinya bae nya berarti bener ya mah tadi di mobil ge cenah kira-kira di Cikarang aya tuh aya mah aya sanu daekeun. Ya Allah ya Rabb. Nah bacaan bismillah akhirnya nanyakeun manehna ki baca bismillah eta aya syarat teh lamun hayang manjur aya syaratna kumaha syaratna kudu maca 2 kalimat syahadat. Nah engke bae heula kita mah urusan maca 2 kalimat syahadat penting kula kapanggih heula jeung Sidina Ali hayu kapanggih jeung Sidina Ali mah hayu
diajak ku si Aki lempang di jalan aya nu nanya cek nu nanya teh Tuan Ali punya di mana kagetnya na ti anu lempang deui kayak dia nu nanya Sina Ali di mana mun bahasa urang nya bahasa Arab ti anu beki pertanyaan bae dina hatena asal ieu Sina Ali asal ieu cek tilu kali jelema nya sasalaman nya nanya nya pelukan akhirnya nanya ka ieu kanu katilu mun cek urang mah ari ieu emang saha masih ieu lah Sina Ali masyaallah cek nya atuh langsung ditangkep atuh lain bebe jati tadi ngisim-ngisim kula bae paingan eta tungked kukulan diangkat teu bisa aju ku anjeun mah bisa nah ku ari geus kajahoan bahwa kula Sidina Ali ente kan di Indonesia teh neuk neangan jago neuk hayang tarung henteu boro-boro tarung jeung jelema ngangkat tungked ge geus teu kuat tah jelema arif wali Allah kekasih Allah teh kudu gelut dek dakwah teh ngarupa bae henteu kudu wah saudara atuh ieu mah ieu jadi pendi mun dakwah lain ngalobaan Islam lain ngalobaan lain ngayak lain yakin ngalobaan lain bahkan anak nage arindit ayelah akibat lalagaan dakwah nu asli seperti tadi bil ahwal bil af'al karak bil aqwal masya Allah karim pas gitulah akhirnya dipeluk sangat jadi peluk kula menta jampe nu tadi cek Sidina Ali bisa dibikin jampe nu tadi asal maca 2 kalimat syahadat ayeuna kaula dek baca 2 kalimat syahadat sok dibaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah beres langsung berangkat ke Indonesia hibar teu bisa lantaran babacaan anak nu tadi makan babacaan Hindu kuari makan geus Islam unyana dibaca babacaan nu tadi teu manyur akhirnya maca bismillahirrahmanirrahim rada hampang tapi can bisa hibar rada hampang coba Bang Haji bismillah coba kikituan coba baca sekali baca 2 kali 3 kali dibere cara ku Sidina Ali hei anjeun teh ayeuna geus Islam deuk hiber ka Indonesia moal bisa make bahasa jeung wirid anu sok dipake ku anjeun bacalah bismillah jeung bacalah ieu wali bejakeun anu ieu nama bismillah na baca 9 kali ulah napas tambahan baca ieu perem sok berangkat dibaca sesuai jeung perintah Sidina Ali set datanglah ke Bogor tidinya menghadap ke bapakna bebeja bahwa kaula selama ieu teu aya nang tangan Sidina Ali nu gagah teh ternyata lain sembarangan horeng gagah teh gagah zahiran wa batinan kula geus asup Islam bendulah Prabu Siliwangi akhirna indit Prabu Siliwangi geus indit tetep bae anjeunna kan diangkat jadi panglima terus dakwahnya terus ngajakan Islam ngan harita aya jelema nu ngomong Prabu ari anu Islam mah biasana sok disundatan nah cek badan kula ge inget kula ge harita ku Sidina Ali disundatan cek nya maka wari ente nu paheula di sundatan mangga di sundatan kunyana di sundatana kabeh set henteu disesakeun jang pamajikanana jeung tunggul-tunggulna bea kabeh didinya lah langsung ngagoler bae lah atuh kabeh bea maka pas di daerah anu di sundatan paeh teh eta teh lemburna ngaranna Islam Salam nah atawa Islam Nunggal nu kabelah dieuna dibahasakeun ku urang Garut mas Salam Nunggal tadi nama Islam Nunggal kulantaran rada hese dilempengkeun Salam Nunggal
tidinya Sidina Ali ke Mekah deui hangga pagi jeung Sidina Ali lantaran nu disundatan paeh bebejanya na Tuan Ali hampura kula di ditu nyundatan kok kula mah teu paeh itu mah paeh kumaha cara nyundatanna dibeakeun kabeh atuh deuleuh deuleuh nu maneh beakeun teu henteu atuh ulah kabeh-kabeh maka dibere cara nyundatan ku Sidina Ali netalah seperti pengkong-pengkong nu bara heula akhirnya langsung merdeka Indonesia kujara di sundatan simpreng nah iyalah sejarah nyundatan di samping eta Prabu Siliwangi kaditu deui guguru nyundatan oge guguru keislaman untuk keyakinan supaya mantap deui nyana di ditu diganti ngaranna nu tadi Prabu Kian Santang diganti ku Sidina Ali menjadi Sunan Rahmat baliklah ke Indonesia. Begitu balik ke Indonesia manehanana terus dakwah nyundatan terus manehanana bebeja ka bapana Prabu Siliwangi diajak Islam tetap tedaek sekali dua kali tilu kali ketika Sunan Rahmat keluar dakwah Prabu Siliwangi manehanana dengan bahasa manehanana meminta ka karuhuna supaya kerajaan dirubah menjadi hutan. Maka seketika etalah ku embung-embungna asup Islam Raja Pajajaran dirubah sakicep menjadi hutan. Konon anu kuari terkenal hutan tersebut adalah nu aya di Bogor ngaranna naon karang Haji Mendi nu di Bogor teh nu sok kaditu kadaritu jelema leuweung teh leuweung naon lain ya na tuh sebut naon nah wah ya nu di Bogor nu sok rame Masya Allah teh si kanya ojasnya nah ayo jauh di bejaan etalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah akhirnya balik Sunan Rahmat ke kerajaan berubah menjadi hutan nyana mohon ke Gusti Allah supaya bapakna muncul barang muncul berubah menjadi maung ngaieulah nyana dumadeheus ka Gusti Allah ya Rabb ieu teh maung lain samaung-maung na ieu teh abah kula coba supaya bisakeun ngomong ku Gusti Allah maung dibisakeun ngomong akhirna walaupun wujud maung diajakan ku Kian Santang nunggus berubah menjadi Sunan Rahmat supaya maca dua kalimat syahadat tidinya nyana tetap godeg diudag ditepak ku Sunan Rahmat begitu lompat terus diudag lompatlah ke Garut ka Guha Sancang maka cicinglah didinya lantaran aya alamat cek alamatna ulah diudagkeun antep anjeun bapak-bapak di mana-mana anjeun hayang kapanggih jeung bapak coba anjeun datang jeung keturunan anjeun datanglah ke Sancang maka kuari masih sangar keneh mun hayang kapanggih jeung mau datang ke Garut ka Guha Sancang atau leuweung Sancang ngan ai hese-hese teuing mah atuh jasi eta ge rupana kadang maung ieu kadang-kadang maung ieu ge sarua bae nah ieu mah maung tutul beureunya itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah akhirna baliklah Sunan Rahmat ka Pajajaran nu geus berubah menjadi leuweung nyana nyokot taneuhna sanggeus nyokot taneuh dipuatkeun ke peti sekitar segede kieu petina ye dibawa ku nyana hasil istikharah manehanana ieu peti nu geus aya taneuhan bakal jadi ciri di mana peti ieu godeg teh oyag-oyagan robah berarti kula cicing didinya tafakur sampai maut dibawalah ke Gunung Tasikmalaya ditenden didinya selama 1 minggu terubah tegodeg dibawa deui ke Gunung Cirebon Gunung Ciremai dibawa ditenden deui dihareup
nyana bertafakur ka Gusti Allah saminggu cicing bae terobah tegodeg dibawalah ke Gunung Suci Garut ditenden ka karak sapeting doang ieu geus godeg. Nah berarti kaula kudu cicing di dirobah godeg teh menjadi godog.